Pakai resek ya tuang nage. Cek, pipi menikah rembu. Pakatku senang orangnya. Balas lo bateng ada Harliwat gitu. Segala beli sayur-sayuran gratis Di lumpur teh guys. ngeunah ya barang dahar teh Reja bonteng nama reja bonteng Bandung ya teh. Yang di daharna di Panjalu. Semur jengki guys. Ini pulen guys. Aduh Gusti yang ngeunah ya alhamdulillah ya Allah. Beak geuningan. Kami suka dia tadi hanca. Kira aku geus beak deui, Cek. Kita tadi. Pakai resek ya tuang nage. Cek, pipi menikah rembu. Pakatku senang orangnya. Balas lo bateng ada Harliwat gitu. Itu di lumpur dengan Kang Aliwat. Alhamdulillah ya Allah. Dar tilu keresek, Cek. Nuhun ya teh karena tembah wadah ya. Tuh langsung praktis gitu. Iya lauk nage tos. Seep. Sangu-sangu ake ya Kang Dedi di lembur teh. Anet-anet ngena sareng belum tanjan geng ngeunah pisan di lembur teh. Di lembur mah nya. Kudamang mang ngeunah Tah, ku cagernya urang teh. Asa tong ka mana-mana gitu nya. Pokoknya mah kan di kota yang barang tuang rawas mah kalembur we ke Panjalu tiis ya. Teulis-teulis herang panon teh pami di lembur mah teu seur gadanguan. Pami di kota mah segara randeng, segara ge meser. Terus pisan, Cek. Asal gaduh ieu we bekel pami di lembur mah. Maha Bekel. Tah nu kieu teh ya. Ya, dia masuk jalan segala ge nu kieu mah ieu. ai kekembangan mun loba, Cek. Mun teh eta di lembur teh ngurus kekembangan sareng hayang tuang raos di lembur teh. Tu baru dak di aranteng di lembur teh seueur jajan da di lembur mah. Nya nya. Teu aya alpa papanya mah di lembur nya. Jarang. Ya kedah naik Grab geuning ai di kampung maka Apla teh. Kabor mama jauhnya. Di Bandung bor mama. sana ka dieu Terus jantan dina pot mah sae eta teh. Tuh aya anggur Brazil. Tapi di Panjalu aya namangan sebatna we Brazil, nya Brazil naon. sadayamu tumi bate